deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, Mang Ode kamari nuju mayunan Darjaya. Sadaras nama mustika tetos tiasa kacepengku Barjaya namun kumargi Barjaya malicik nya akhirna mustika teh tiasa karebut deui ku Barjaya. Urang lajengkeun putus si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Sarasvati. Sanggeusna Barjaya ngejat di eta patempatan kalayan Rahmi oge geus dibebaskeun tina panglumpuhan ku Mang Odek. Harita Mang Odek mikeun deui 2 orokna ka Rahmi. Mang Odek narik napas panjang ngudag Barjaya tapi hasilna bet kalah ka kitu. Aduh, nyan licik ta si Barjaya teh. Aduh, kapaksa mustika dibikeun deui. Ari sugan teh moal boga reka perdaya nu jiga kitu. Piraku rek tega atuh, aduh orok anu boga dosa dibinasakeun. Segitu mah. Kita terus kabur pengajian ya ingis pun anak laras dibantingkan tangtosna oke moal tiasa ditulungan jiwana geningan Mang Odek tiasa kana silat ayeuna Mamang. Mang Odek bisa kana ilmu silat teh. Mang Odek teh dibere kekuatan injeman ku Ki Konceleng. Sangkan bisa ngarebut deui eta mustika sakaligus kerjaga diri. Lamun ieu kajadian dina kaayaan Mang Odek can dibere kekuatan injeman Ki Konceleng mah bisa-bisa ya oroknya jadi korban. Ngan wayahna we ya Mang Odek mah bisa lila ngobrol ya sabab kudu buru-buru nyusul anu kabur ya.
Sabab Mustika kudu bisa benang deui. Buku eta teh keur ngubaranjang santana teh ya. Abdi nganuhunkeun kana pitulung ti Emang. Cacakan paminta aya Mang Odek anu sumping mah abdi sareng Kang Marlan tos pasti bakal kalas waringin. Tacantang tuh tiasa penak deui sareng Emang. Leres abdi oge teu kinten nganuhunkeunana ieu teh Mang. Satadina mah abdi oge tos peungas arepan. Sabab kudu nurutkeun kana pangajakna Barjaya. Anu ngemplong teh eta orok duanana pada salamet abdi mamang hanya kitu we eta mah ayeuna mah hampura ye moal bisa wakana bisa ngobrol lila. Sabab Barjaya nu kabur kudu buru-buru disusul ya Mustika kudu beunang deui. Sok wayahnya ditinggalkeun wayahna pisan ieu teh. Geus kitu mah harita Mang Odek terus indit deui rek nyusul Barjaya anu kabur. Mustika buana putih jelas kudu bisa beunang deui supaya santana incuna si Konceleng bisa katulungan jiwana. Dahlia orang tinggalkan heula keayaan di alam nyata. Caturkeun harita di alam gaib. Raden Buana Sumbing keur kadatangan ku Ki Anggara anu mere katerangan ngeunaan kajadian anu lumangsung di alam nyata tumali jeung kaayaan Mustika anu dibawa ku Barjaya. Jadi gitu Raden kejadian anu karanapan wayah panjenengan teh. Anu jelas Mustika teh ayeuna sajatna dibawa ku jalma anu ngaran Barjaya. Di alam manusia teh telah kawilang parunjul oge ilmuna. Bukti waktu Mustika bisa direbut, tapi aya nu ngarebut deui kitu dah kaula nun nyangakeun sadaya-daya ayeuna maka salira Raden. Eladalah dapat jadi kieu kajadianana ieu teh. Kula kaget ieu meunang katerangan anu saperti kieu magi. Ieu kaayaan teu bisa diantepkeun lamun kaya kieu mah. Coba ayeuna jemput Ji Konceleng ge. Sabab Ji Konceleng kudu nyaho kumaha bahaya na lamun eta Mustika Buana Putih lagrag kaleungeun jalma jahat. Raden Buana Sumbing terus mere parentah ka Ki Anggara sangkan ngajebut si Konceleng di alam nyata madep ka dirina. Ki Anggara teu kaleket harita terus indit ngalaksanakeun parentah. Ki Anggara geus datang deui bareng jeung si Konceleng. Sanggeusna sembah hormat ka Raden Buana Sumbing, harita Raden Buana Sumbing kedalisan bari neuteup ka si Konceleng. Kieu ye Konceleng. Pangna ayeuna ku kaula ai sina madep teh lantaran aya hal penting anu kudu dikanyawankeun ku Konceleng.
Tumali jeung kajadian di mana mustika buana putih ayeuna direbut ku Barjaya. Nah aya hal penting naon kitu Raden? Anu aya hubunganana sareng mustika buana putih anu ayeuna teh aya di leungeun Barjaya. Jadi kieu Ikonceleng. Eta mustika buana putih lain ngan saukur bisa dipake keur ngubaran santana atawa jalma anu sejena. Eta mustika bisa dipake lir ibarat kunci. Dina arti sahabai jalma anu boga eta mustika bisa bolak-balik datang ke alam gaib. Jadi bisa dibayangkeun ku Ikonceleng. Lamun eta mustika lagrag ka leungeun jalma jahat, kumaha engke reueuna meureunana. Puguh we kaget anu lain di kieuna. Si Konceleng meunang katerangan anu saperti kitu, sabab geus bisa kaijir. Eta mustika pastina oge ku Barjaya bakal dibikeun ka si Garang Larang. Raden Buana Sumbing nyarita deui. Itu ngeunaan kaistimewaan eta mustika buana putih. Sabenerna ari keur kaula mah moal milu pusing. Sabab terus terang eta mustika geus lain tanggung jawab kaula deui, tapi tanggung jawab Ikonceleng. Tapi lantaran aya kajadian siga kieu, kula terus terang saya gadiri pikeun ngabantu ngarebut deui eta mustika. Duh, atur nuhun pisan Raden. Pami Raden saja ngabantu mah terus terang ka abdina oge rada teu baluweung teuing Raden. Geus kitu mah si Konceleng dianterkeun balik ka alam nyata. Caturkeun harita di paguron macan bodas. Hambali jeung Nyai Garniti katut si Kamprong oge Injani jeung Janaka lima anana keur ngariung ngarobrol. Keur si Kamprong mah tetep jadi asa tugena hate. Sabab dina waktu keur dirina linglung pake jeung nyieun kaributan, antukna mustika buana putih bisa dicokot ku Barjaya. Injani anu harita keur cumarita ditujukeun ka si Kamprong. Ari sanggem abdi mah nutus kajantenan mah teu tiasa diwihan deui Kang. Alihan sadayana anu aya di dieu oge tangtos bakal tiasa ngamaklum kana eta kaayaan. Ari margi naon anu dilakukeun ku Kang Kamprong estu di luar kasadaran. Jalaran nuju linglung ku elmu gandrung ayu. Upami Kang Kamprong tetep ngemutan masalah eta ge da percuma. Sabab geus kajadian sanes kitu Kang Hambali. Bener tak caritaan teh Injani. Naon anu dilakukeun ku sadere Kamprong memang di luar kasadaran pribadi. Jadi sanajan ngajentul rasa kaduhung anu sagede gunung, tetep we eta mustika moal ngadadak jadi aya. Anu jelas rasa dosa anu nyaliara dina jeroing dada ulah terus dijadikeun bibit brawit kana pikiran gitu.
Si Kamprong narik napas panjang. Rutret ka Injani jeung Hambali. Memang aya benerna oge caritaan Hambali jeung Injani. Tapi keur si Kamprong matang tube teu gampang kitu bae ngaleungitkeun perasaan kaduhung anu ngancik dina jero hatena. Saterusna si Kamprong terus cumarita. Naon anu disaurkeun ku saderek Hambali. Kitu deui ku Injani memang kahartos. Ngan tetep keur akang mah teu bisa gampang kitu bae ngaleungitkeun rasa kadung. Malah jadi aya pikiran pikeun nabus kasalahan akang. Taya deui kajabat kudu ngayakeun balitungan jeung pihak Alas Waringin. Itu tah tekad dina hate akang ayeuna Injani. Sanggem abdi mah lepat upami Kang Kamprong kagungan sikap sareng pamadegan anu saperti kitu. Punten. Abdi sanes teu percanten karena kemampuan ilmu salira. Nanging abdi tos kenging wartos. Ayeuna sigarang larang tos pulih deui dilandungan ku tabib sakti teh. Tumali sareng eta kaayaan. Pami teh mah Kang Kamprong maksakeun diri palai balitungan. Nya eta mah sami bae atuh panginten sareng nyerahkeun jiwa. Ari margi sigarang larang moal mere ampun kalau jadi lawan. Canten ari sanggem abdi mah pamilares Kang Kamprong palai nebus dosa. Abdi gaduh usul Kang. Cing. Kumaha usul Injani teh? Ku akang tangtu bakal jadi bahan tinimbangan eta usul ti Injani teh. Kaayaan sigarang larang anu tos waluya deui jelas mangrupa ancaman keur urang sarerea. Sedangkan kaayaan santana masih kene acan dilandungan naon-naon. Masar kana eta kaayaan Kang Kamprong pamit tiasa mah kedah nyusulan tabib sakti teh eyang Toto Suroto sareng Buyut Upik anu numutkeun wartos teu aya deui di Alas Waringin. Ku cara kitu nganung hartos Kang Kamprong sami sareng nebus dosa. Sakumaha anu kauningan pulihna di kaayaan santana mangrupikeun pangharpan urang sadaya. Nah, cobi kumaha saur Nyai Karniti? Usul anu kawilang hade teu kuring mah memang anu kudu jadi bahan perhatian jeung pamikiran urang dina waktu ayeuna mah. Taya deui kajabati upaya ku sagala rupa cara. Sangkan santana bisa waluya deui saperti bihara-bihari. Jadi kuring satuju pisan sarta ngarojong kana usulna ieu Injani. Alus tah usul teh. Hambali jeung Janaka oge pada ngarojong kana usulna Injani. Atuh si Kamprong oge bisa narima kana eta usul. Saterusna harita si Kamprong pamitan gesan ngalaksanakeun pancen neangan tabib sakti teh. Sanggeusna si Kamprong indit Hambali saterusna mere pancen ka Janaka. Tah ayeuna akang rek mentes gawe ieu ka Janaka. Kudu ti ayeuna urang bisa ngumpulkeun jalma-jalma anu sapamaregan jeung urang. Jelas Janaka kudu neangan jalma anu sakirana sahaluan jeung urang pikeun bisa diajak gawe babarengan jeung pihak urang dina nyingharepan kakuatan kajahatan urang Alas Waringin kitu tah.
abdi ngiri ngarojong karena kasauran Kang Hambali nembe. Memang urang bakal tiasa langkung kiat upami urang tiasa ngempelkeun jalma-jalma anu sahaluan. Komo ayeuna mah Ki Konceleng tos sasarengan deui sareng urang. Sanes kitu Nyai Garniti. Ngahimpun kekuatan gisan marengan atau merangan kejahatan orang alas waringin pang-pangna masih garang lara. Jelas butuh kacida ngahijina jalma-jalma anu punjul ilmu nah. Sabab anu bakal disingarepan ku urang kawilang jalma-jalma anu barang ngasar. Komo ayeuna si garang larang geus waluya. Geus bisa dipastikan bakal lebarkeun deui mamala dina ieu kahirupan. Jadi wayahna be janaka kudu bisa panggih jeung jalma-jalma anu sahaluan jeung urang. Kangaranan Hambali anu mentes gawe nibankeun pancen. Tangtu be janaka oge teu bisa baha. Saterusna indit pikeun ngalaksanakeun pancena waktu Nyai Garniti undur. Aya kesempatan keur Hambali ngobrol paduduan jeung Injani anu jadi adina. Anu tadi hayang milu ngabaturan janaka ngan ku Hambali teu disatujuan. Hambali anu harita keur cumarita. Injani ulah salah tarima. Lamun tadi ku akang teu diidinan indit babarengan jeung janaka. Dimaksud ku akang mah supaya urang bisa ngobrol paduduaan. Sabab memang aya anu hayang diobrolkeun ku akang jeung Injani. Tah ayeuna kabeneran nyalse ieu kaayanana. Hartos atuh ari kitu mah Kang. Dahabat ngobrolkeun perkawis naon kitu Kang Hambali teh. Katingalina kok abdi bangun anu dari pisan gitu geuningan. Sok mangga kura jelaskeun ka abdi masalah naon teh ya Kang. Ngeunaan masalah pribadi Injani oge pastina. Pang nama hubungan Injani jeung janaka. Jadi dina ieu kesempatan sakali deui akang rek nandeskeun. Akang teu satuju lamun Injani nepikeun ka kudu hirup ngarumah tangga jeung janaka. Lamun Injani nanyakeun naon dasar alasanana, jawaban ti akang tetep teu robah. Nyata sarua jeung waktu ti heula teh ya. Cik, kumaha pamadegan Injani ieu? Punten Kang. Saat ajana abdi ngawalar patarosan embe. Ayeuna langkung payun abdi bade tumaros heula. Tapi abdi secara pribadi kadua hak teu nangtukeun kahirupan abdi pribadi Kang. Ya. Pastina boga hak eta mah. Dan ulah salah arti akang oge kawilang lanceuk sakaligus gaganti anu jadi kolot. Anu saeutik gedena ngarasa boga tanggung jawab hayang ningali anu jadi adina pinanggih jeung kabagjaan. Saya upami kitu mah. Anu hartos Kang Hambali mikanya ka diri abdi. Nanging eta perhatian sareng kanyaah ten. Janten teu aya harti nah. Upami jadi siksaan keur diri abdi. Sakedahna mah Kang Hambali tiasa masihan kebebasan gesan abdi nangtukeun pilihan. Injani ulah rek salah arti. Pangna akang teu satuju Injani nangtukeun pilihan ka janaka. Lantaran lain diri akang ngarasa suci atawa geus bener. Dan lambaran kahirupan salah saurang jalma tetep bakal jadi catatan tur bakal tetep aya pangaruhna dina nyorang kahirupan anu saterusna. Malah lamun akang jadi Injani, cek akang mah mending kene milih jalma seperti si Kamprong gitu. Namun naon Kang Hambali tiasa nyaurkeun kitu.
Coba jelaskan ke abdi. Naon alasanna pangna kang hambali sasaoran juga kitu. Sabab si Kamprong maka bilang bersih tapak lacak ka tukangna. Dina hal wanita jeung cinta mangan sakali. Nyata jeung Nyai Mayang Sakti almarhum unggul. Jadi bisa disebutkeun oge tacan pangalaman. Jadi ceuk akang mah mending kene nangtukeun pilihan teh ka si Kamprong we. Sabab memang beunang disebutkeun jalma nu bersih tapak lacak kahirupanana. Nanging apunan Kang Janaka oge ku ayeuna mah tos kaetang robih kapribadianana. Dalah naon rupi anu karanapan ku anjeunna estu sanes kapalai Kang Janaka itu apanan. Kakang oge apunten Kang. Apunten abdi janten. Bersin. Tenanaon. Tenanaon Enjani. Kumaha bieu teh? Naon bieu teh? Kumaha? Ya, Kang Janaka oge kan ayeuna mah tos kaetang robih kapribadianan. Da aya anu karanapan ku anjeunna teh sanes kapalai Kang Janaka. Kitu sanggem akang oge kan. Ya. Tapi tetap ai kangaranan tapak mah bakal aya urut jeung pangaruhna. Jeung na deui apanan Injani teh wanoja anu masih keneh weuteuh. Jadi ari ceuk akang mah imbanganana teh anu ngarasa weuteuh deui. Ya kudu jeung anu weuteuh. Ku cara kitu kakara imbang kasebut. Nah. Ngadenge caritaan anu saperti kitu ti lanceuk. Nah, harita Injani jadi ngahuleng terus kabanding-bandingkeun kayaan Janaka jeung si Kamprong. Naon anu dijelaskeun ku hambali teu salah. Si Kamprong kabilang bersih teu boga pangalaman masalah wanita jeung cinta. Dian teh eta dina hal ajan pangarti oge si Kamprong lebih punjul elmuna. Tapi keur Injani tangtu ben teu gampang kitu bae langsung narima kana saran atawa caritaan anu jadi lanceukna. Kitu teh lantaran mikirkeun kaayaan Janaka anu tangtu bakal hancur hatena lamun nepikeun ka nangtukeun pilihan ka si Kamprong. Injani ngomong sorangan jero hatena. Caritaan Kang hambali memang teu salah. Tapi betul teu tega mun teu mah aing nepikeun ka kudu nganyerikeun hatena Kang Janaka. Anu geus jelas wajah balaka mika cinta ka diri aing. Dan mun dipikirkeun deui aing oge teu bisa ngabohongan diri sorangan. Aing kaantepan ku rasa simpati ka si Kamprong. Jadina kudu kumaha nangtukeun sikap atuh. Injani netep antep kan jadi lanceukna. Saterusna Injani kedal deui lisan bari narik napas panjang. Abdi tiasa ngartos kan kasauran Kang hambali anu memang maksudna mas hae. Tumali mikanya ka diri abdi. Memang abdi oge teu tiasa ngabohongan ka diri pribadi. Dan abdi neuneuan rasa simpati mohon ka Kang Kamprong. Angin bekiraku abdi kedah nganyerikeun batina Kang Janaka. Ya ari akang mah ngan saukur nepikeun caritaan jeung pamikiran oge kahayang. Nu matak Injani kudu bener-bener sing asak tinimbangan. Aya paribasana sing asak-asak nejo bisi tutung tambagana. Sing asak-asak nenjo bisi kaduhung jagana. Matak sok we eta mah pikirkeun deui ku Injani. Anu jelas akang teu boga maksud goreng kanu jadi adi. Tapi anu dilisankeun ku akang dumasar kana perhatian jeung kanyaah anu jadi lanceuk. Kitu di antarana paguneman hambali jeung Injani dina waktu harita.
ngan waktos natos seep tos teu kapan deui wae keun urang ecageun deui wayahna nya. Serial si konseling dinten ieu langkung penasaran kumaha teras jujutan ieu serialnya. Keunah urang sakedik we mohon ulah disakaliguskeun bilih kabuhulan. Urang sakedik kanca. Insyaallah enjing tepang deui lah. Atur nuhun sadayana wargi-wargi anu mararanco teras dina radio Sabang-Sabangan dina live streaming terus ngadagukeun dongeng Sunda tidak lihat terus ngarojong lumangsungna ieu acara. Atur nuhun sageng-agengna dikumkeun sadayana teu diwincek di hiji-hiji pokona mah sadayana anu nga-WA anu komen anu henteu nga-WA anu henteu komen sadayana mung ngadangukeun we dina radiona mohon ti suklakna teh siklukna hatur nuhun pisan anu kasuhun hatur nuhun anu sageng-agengna hatur nuhun. Hapunten bilih teh mah seueur ka kiranganana seueur kalepatanana dina ngapingasuh ieu dongeng Sunda teh dahlia hapunten anu sageng-agengna. Tasim kuring dinten ieu mah kedah undur pamit atur nuhun kasadayana wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng dahlia enak-enak langgamnya dahlia berunggah go goyang. Wargi dahlia cag heula urang ecageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.